ucingan ay cekokoy. Dia bebek itu ilik lah taralak tilik kadinya bebek terada burung urus tunjung aing manyapekeun. Naon? Atuh saatna. Sayang. Koreng lagi ayo. Keraku ieu ngarit kuku duk orang kondangan. Gusti. Bina-bina teuing. Kita geus geunis deui wae. Bade milarian cekokoy sawahna teh. Geus kabawa caah. Da jelema teh aya-aya. Nah, menem labu aduh. Nyai Halo, nah ieu mah teh meuni alage, meuni gede. Gimana baca kokoynya? Mana cenanya? Tabagong bebek teh kalah mantog ka kolongnya. Kamari ge aing kuat dengan eno ku teka-teka kitikir ka kolong. Ari pek teh aing pahijeng bohlam. Heuh jadi aing jadi nguluban bohlam sing beledu. Kadieu bebek kitu ilik lah taralak tilik kadinya bebek teh rada burung urus tunjung aing mah nyapekeun. Aku ngurus tunjung eta tangkorak bebek teh nya. Ngadoreksakeun. Mana di kuluban naugna kalumpat kada kar kidikir ka kolong coba. Jadi kali aing ngorek ngendog arareungap kieu ah. Mana? Oh jadi belah ditu geuning ngantang budak bebek teh aduh. Naon, Mak? Coba bantuan emak itu aduh Gusti kalah kada kar kudu korwek kana itu tuh. Bebek tuh buru rek dikuluk ndogna. Atuh saat mah dikuluk jeung bebek-bebek. Buru-buru ka. ulah malu gani. Itu buru kapung ka belah ditu. Mama makan dulu, Mak. Oh, atuh buru. Eta kalaka ucing-ucingan ay cekokoy. Neangan naon cenah itu? Kalaka ucing-ucingan dina leuit. Sampeukeun sugarnya. Endong orang bodas. Mananya si Mate? Mak. Mak. Ayeun teh jang bebek teh. Oh, Mak, kebawa banjir meureun. Yeuy, aing mah. Yo, bebek si Aki sakit lobang ge kabawa banjir. Aduh, weh. Oh, kan kemarin banjir gede Mas sasunaneun. Oh, eta kamari geus dipalakan can empang. Hah? Kan kamari nita melakan lauk emas ku emak. Geus, tapi ka ieu, Mak. Kebawa banjir lauk Mas nanya. Sang tempo geus barapo ya pan 3 minggu. Oh, kebawa banjir kemarin Ento pugu ge. Oh, ayo tuh. Gara-gara ngumpung-ngumpung bebek teu meunang-meunang enak ganti rek nyobek. Kebawa banjir Mending nyobek lauk we jang hararese ngubur-ngubur bebek mah mak. Lapar lah. Buat pararuyeng. Dahar mah urang mah. Kutang kuat barareak ieu gara-gara kebanjiran eueuh. Oh, geus kemang ulah mikirin kebanjiran kayak Oh, gampang moali deui. deui. Oh, bener ah. Saya minta kasih Aki. Buat disampeukeun di masawahna. Geus kudu dibejahkeun. Cek, aduh, di tayangan gue yang tadi kau teka pagi-pagi. Ada saha nu gogorowan teh? Abi tuti cek. Aya naon tuti? Ih, ayo cek tuh udah cicing wae na eta, aduh. Aya naon? Itu sawah euceun na itu beak. Anu mana? Itu nuna itu teh nu beunang gunuk-gunukeun kamari teh ya. Beak kabawaan caa cek. Eueuh. Piraku? Ih, tak percaya ah, abong can ka Mekah.
Ah, bohong merenang maneh mah. Tak percaya pisan. Eueuh, Cek. Orang kemarin di Tempogo alus subur makmur geus diarit apaan Naon anu subur makmur. Ai si Ece, kakak-kakak kudukeun na eta, sawah beak ka bawa cai oge kebanjiran. Gaweana atuna eta. Naon? Neangan bebek dita tadi ngurus tunjung puguh kece dah. Menikmatin hararese ieu mending geus arareungap dising jalapret ku tangge tuh benang-benang di kulub tadi nama. Kamari ge malah pahili di kalang lu bohlam lu sing beladug jadi nate. Geus ulah kada kudukeun na eta mendingan mah hayu tempo sawah ka bawa caa hayu endog loba di uing ke. Hayu loba endog mah hayu ka sawah tempo. Kedeung neangan budak heula ka mana itu budak nya? Aduh, poho incu aing tinggalun. Aduh. Onil. Yang Naun. buru-buru usah ngapa sawang urang ya. Kemana? Kun he bebek mah lah diubar-ubar wae cenah di situ ti loba cenah naug mah. Nah, yang mana kemana? Kun he sang mulu mendingan di situ ti enak sawah ya. Aduh, udah. Di ayun ambi mana tuti majar pare kaayuhan pare saalus-alus gitu majar kaayuhan mana masuk dianggo si pae tong sok nyebarkeun berita hoak heula tempo heula ka sawahna eta teh tidak baik menyebarkan berita hoak teh tuh kala ka ecengna gundana aralus. Heeh, sabenerna mah ka dieu teh lain caa, lain banjir, ulah ngabrak. Jadi ngajakan eta ngabrak eceng kitu nya. Ukur aing rek bubar-bubar entog rek milih ieu rek dipulicit, rek jaker ka sawah isukan. Mati kawena ka sawah. Bukan dek derep itu. Heeh, eta mah ngalah eceng atunya. Ya sebenarnya. Pemajar ararawa sak pare alus-alus kitu situ teh masuk lain. Atuh kajen bohong saeutik kunaha. Gitu. Ayo. Bohong baheula. Kembang diburu dirung-rung sawengi henteu kawangi pamajar pare ararayu Mohon. oh saware aya ka ditu nama ning dia sae Sae ka itu nama doang. di sugante si tuti ngabohong tadi baca nama rek kabar uing keur ngabeberik Ayohnya panya ayohnya. Mohon ayo. Tak percaya sih. Ayo nak itu. Bobot itu ayeuna. Nah, tadi mah bejana di sawah. jang-jang teh ka dieu Geus di jangjian tadi isuk. Ke abi dangdan kene di jangjian. Engke ka sawah ti heula nya kitu. Pari ka bawa parit meureun. Ulo. tuti oh domba ngapa Si Ece. Domba epok teh. Bonaga. Panggeus kene nungguan heula barudak di dieu nya Oh, laki ka mana nya? Parit. Lupa lah. Tah, ieu Eceuna anu kabanjiran teh, nu kabawa caa teh. Heulo? Geuning eueuh caina ge ayeuna mah. ongkonar si tuti mah sok nyebar gosip wae majar cenah kabanjiran cenah ayeuna geuning eueuh Ih. tapi ayeuna mah heueuh bener nya Heeh, kabawa cai. kadang tuti suang itekeun heula itu yeuh di ditu ngiyuhan sok bari nungguan anu ieu nu ngagebot Ya, jadi tadi aritan buru-buru ieu ti heula Yo, ka jalan ditu tuti ulah jalan dieu ka mana? ka ditu Tadi tuh hayu teh lah nya. heeh Adieu, ka mana? tadinya
Ayo aja meninggal aku daripada jalan kieu aing ah. Tuh, jalan ini kok mau satu tiba aing ti isuk melentuk di dia. Geus bobolodog deui ieu cokor. Buat lapar, alhamdulillah gua. Di tuh timbal-timbal aja di dieu. Jangan lagi mending ge. Baguna. Areno bisa. Ayo. Genjreng aja sing balik. Bisa tuh kan. Aku naon? Si Tuti. Ayo. Neng Tuti, aduh Neng Tuti. Enakeun mah. Udah di mana ah? Langsung kena hati. Iya nyampe. Nyeletit ya, nanti gitu. Deui mah. Ayo awan deh. 2, 3. Neng Tuti, aduh Neng Tuti. Aduh. Tri mantep gitu ya mamang teh aya sarana. Aduh. Beureun. Ah, diajar di mana mah teh nyanyi? Masa tadi katakan buka keluarga. Kekeleueuhan ini. Puasan teh. Ya aduh. Jadi penting tadi daripada keluar jararau hujan. Mending ieu ge ulin buka organ. Tong sari dari ya. Si akang teh tosna eta. Pegat. Saha ah? Pedet rame euy. Ati tadi na ieu. Saya tak Ya Allah menit teu wau. Majikan. oh geuningan sih. Di mana geus ada di dari ya geuningan. Oh si akang tos aya ieu. Kedeng. Aing teh isuk melentuk di dieu. Erek sakumaha batur kabagiran, erek sakumaha batur podiwu jara rebol sagala rupa nu penting mah. Original. Udah aing. Cek biasa sok kelisong oge ah. Lisong eus eueuh. Pait. Yeuh, eta naon saujang? Eta barawa geuning mawa dieu mawa suling. Naon atuh? Gendang. Oh, gendang. Terus ganti eta teh Ceu, jadi gendang lu kitu So teh. inget baheulanya. Heuh nya. Ya, Heuh si baheulanya zaman eukeul lengohnya baheula eukeul can kawin ka bapana budak. jadi ada kalagu ah. Heuh coba Ceu, buka ngalagu Ceu. Ayo sok. Asik. Dengekeun ya ieu lagu. Pokoknya nostalgia zaman dia lengoh. So mana bisa tengah lagu Oh, itu. Ayo sok. Asik. pada hari minggu keturut saya ke kota naik del manis di mewah ku duduk di muka Kedeng. ku duduk sambil pak kusir yang sedang bekerja menuntun kuda supaya lulus jalannya tati tuti pada bawa kuda gitu lain lagu nak Kening jadi gitu. kumaha atuh. Kita duduk di muka. Oh, duduk di muka kuda. Terus itu ya. Ayo pan dibalik, batur mah dudukna di samping Pak Kursi lagi di muka kuda. Lanjutkan Cak. Wah, Lanjut. teu bisa urang mah. Bisa komo apa? Kumaha sih eta Jang? Teuing urang we. Aduh mending ngeunahun pisan. Can. Ya tuti, ieu teh ngaranna pare naon ieu geuning alalus kieu geuningan. Gini aja nih alus kieu. Ieu teh ojol gabus. Ojol gabus. Ojol gabus Ceu. Ojol gabus ya. Maksudna jenis pare naon teh? Pare ojol gabus nu Eta mah kitu. lain ojol gabus. Entah maksudna teh kumaha? Naonna? Nguna liubat. Liget apa nama? Muna. Gitu. Iya. Ngomong-ngomong itu kan panen. Oh, Mana rujakeun anak hayang atuh dah. tuh jatuh. Mana? Tuh. Anu Sama batu. kalapa doang. Atuh dah hayang naon? Da emang aing teh belokok teh 6 bulan kalapa. Hayang naonna? Ya, Cok. Kayak orang balik so ngala ingin yang ngala eceng heuh. Oh, balik. Yo, Aya. Tuti. Tadi eceng nona itu teh nya. Eta teh dahareun dona, Cok. Ibatan daang jeung sate. Ada sate muda, sate lengke mengenang eta. Oh, benar sate atuh. Ah, Peno meureun. Bedoa naon eta foto nu pokona bobosa galak-galak.